isuk-isuk nu ditempo HP, perang nu ditempo HP, penting nu diome-ome HP. Nah giliran batur nyen status, nyen video, ngarasa kasindir, ngarasa kasinggung. Asia nu dicowok teh naon, cigak monyet anu ngabugulung kalapa. Tuh tempo eusi video batur, eusi status batur, lain eusi anu congkak, anu cuti, aja nu lucat tinggi, hek deleh atuh, deleh. Pada dageun. Ngaranna ge jelema, sifatna ge beda-beda. Aya anu asik, aya anu baik, aya anu sirik, aya anu licik, hiji deui nu munafik. Ye, geus kolot kieu mah lain eueuh kawani, lain teu gede kawani. Lamun nempok batur jahat, munafik, manipulatif, haus validasi, osok ngahina jeung ngarendahkeun batur. Sakapeung mah sok hayang nanya, ari anda sehat kikituan teh? Teu katega eta bibir ngucapkeun kitu ka batur. Baledageun. Dengekeun ontohon. Pan urang ge geus ngomong, lobakeun mah duit, ulah dilobakeun babaturan. Lamun isu page tau maneh susah, saha nu nulungan mah iwal ti duit. Keur naon loba babaturan oge, ari ngan saukur ngariweukeun hungkul mah, komo ngan saukur nginjem duit. Baledageun. Nah hanya pamajikan teh beda, cara keur parawan, geulis, langsing, seungit. Nah ari geus kawin cigak kitu. Ye, nu disalahkeun mah lain awewena, tapi salakina. Nah teu era eta geus kawin jadi ramijun. Minimal lamun teu bisa keur ngarawat diri pamajikanna, mun tong ngaruksak mentalna. Bener teu? Baledageun. Lain teu nyaa, tapi ingat kalakuan maneh anu bisa nyieun aing nikah. Baledageun. Ulah ngarasa penting dinah kahirupan jelema. Da jelema mah boga sifat rubah. Bisa wae ayeuna maneh berharga, isuk pageto bisa wae maneh teu berguna. Baledageun. Zaman ayeuna mah ulah loba mikirkeun perasaan batur. Simpel we, anu bager-bageran deui, anu munafik akan balik. Baledageun. Dengekeun Besti, pamajikan zaman ayeuna mah geus teu usum manyamenye. Yes, saulah saeutik-saeutik lewe, salaki berulah lewe, salaki bertingkah lewe, saeutik-saeutik lewe. Ye, ingat, lamun salaki bertingkah keng imbangi. Ieu teh rumah tangga, lain rumah duka. Bener teu? Baledageun. Ye, Kardun, ulah sangeunahna kanu jadi pamajikan teh. Ye, batur mah hayang meunangkeun urang teh, urangna nu jual mahal. Adeunkeun urang ku maneh. Geus mah banting harga, di diskon, jabani gratis ongkir. Angere sangeunahna kamu jadi pamajikan teh. Baledageun. Hirup mah serba salah. Jujur teuing urang ditipu, bager teuing urang dimangpaatkeun. Baledageun. Lamun hirup teu bisa nguruskeun hirup sorangan, ulah sok sowan nguruskeun hirup batur. Baledageun. Nu dihina, nu disepelekeun, nu direndahkeun, ka dieu kumpul. Ingat, dunia berputar, ayeuna maneh diremehkeun, dihina, diinjek-injek, siapa tahu isuk pageto hirup maneh bakal sukses. Jeung jelema anu ngahina maneh, nu ngarendahkeun maneh, nu nyepelekeun maneh, hirupna sarsara bahkan bakal butuh bantuan maneh. Bener teu? Baledageun. Yo, dilema awewe ketika kabeuli emas, eceuk salaki lumayan cenah hitung-hitung nabung, eceuk indung awewe. Alhamdulillah geuning anak teh rumah tangga teh geus cukup. Eceuk mitoha ieu lamun lain meunang meuli anak aing moal kabeuli emas. Eceuk dulur jeung baraya. Alhamdulillah geuning euy boga lancet teh cenah mah geus manggih kasenangan cenah geus rumah tangga mah. Tempo cipta tangga. Kabeuli emas sakitu ge cenah nilai ge. Paktanya baledageun.
Loba gaya helikopter ngajengkang motor standing entep sendok colok asbes nah hari tempo asup sekali keluar memplek beledageun tong sok sundar sindir gableg sungut ngomong aya kawani datang eueuh kawani aja dong beledageun percuma ngarawat diri ka salon percuma banget digelis-gelis di glowing ari sakirana saingan jeung pamajikan batur mah anu bau haseup anu bau gerokeun eueuh harga diri yeuh saingan jeung pamajikan batur mah tuh loba saingan mah deuk jeung parawan deuk jeung randa naon jeung pamajikan batur mah yeuh eueuh harga dirian baledageun dijual diobral tatangga nu deket imah minusna loba sungut resep ngagosip lamun ditempo beungeutna sok kuat baeut teu pararuguh pinjem duit mun ditagih malah ngamusuhan kok bae lah sabaraha we nu penting mah payuk dek gratis gepek bae paladageun keur jelema leutik mah yeuh nyalieur we gas teh dek dieuweuhkeun manu hejo bora dieuweuhkeun langka ge lieur piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot leuheung lamun di seuneu turung aya ieu ender salam dunya beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang coba ieu jami alit kos aing mah paling oge nirun seuneu beureunan kos zaman baheula belum pada manyun lah euy beuki sangsara we euy poro arah ayeuna gas diganti ku nu gede anu leutik oge meulina ileg-ilega ripuh dengekeun Asia ontohot lamun hayang neuleu sifat awewe Asia deuleu we warna kutangna Asia nu dipake lamun warna beureum berarti wanian Asia lamun warna biru berarti otakna ambisius lamun warna koneng berarti cerewet komo lamun make warna hideung mah Asia montong daek kadaul eta teh usabab mumuhnya seuh jadi hoream kateu kotor kitu Asia kaduh bener teh paledageun tong hariwang besti hirup jadi randa mah milik mah di mana we tatangga aing ge tebogaeun salaki tekung silila orokan deui paladageun tak sia dengekeun ku sia besti emang heueuh ieu ari aing mah nya hampura cariosana rada kasar da sidik aing mah Aisyah makhluk kasar dari makhluk halus mah anu payuneun suraseuri padahal mah ditukangeun mah iri laras paladageun tak sia saganteng-ganteng lalaki sagagah-gagah lalaki anggar we geus kawin mah teu jauh cigah tuyul penting disusuan perang ngala duit sanes kitu lur sok paribasa piraku teu boga duit cenapan salaki usaha yeuh beurang peuting bebangok sia hurungnya emang aing teh yeuh ngapoe teh ngalabokan angin puguh we aing teh tong ngeret karawokeun sia ku aing kata-kata yang lieur sama hutang bayar atuh babal sia gablek hutang teh ai sia teling teu lieur mah yeuh ari lieur mumu sia mah tapi teu dibayar-bayar lamun mung lieur rek bayar